Alhamdulillah nih kurang teh geus teu deui ka dieu teh nya. Mana motor? Ini loh motor. Ada meeting geus ngejar foto nih. Udah sering mah capek lupa gue tuh. Ieu cangga. Panas di dieu mah. Atuh di mana? Tidak, umur tepat deui. Ari aku non makanya anak neng ka dieu. Sebenarnya mana yang ada ka dieu teh nyatakeun perasaan. Perasaan naon aa? Ya perasaan hati tuh asa tegarna. Emang teu geunaheun kumaha? Boga hutang lain. Ya boga hutang perasaan. Ya terus bade kumaha atuh ari aa? Ya intina mana yang ada bade nembak neng gitu. Atau meureun ari nembak ka neng mah neng napaeh? Kumaha ai kitu? Lain nembak pakai bedil, neng tapi nembak pakai perasaan. Oh, sugan neng teh ate rek nembak pakai pistol. Dari mantongnya. Ya lu tarima we neng. Ya, geus atuh. Terus aing geus ditarima kieu urang apa urangnya? Maknya apel di dieu. Ya di dia we. Oh, sudah nama ngapel tak euy. Gawean ya, gawean. Ieu urah. Bobogohan letik-letiknya. Baru ka KTP can? Boga we teh ya. Bobogohan naon bobogohan? Ya atuh mbak terserah. Kalau toge can bobogohan teh laku. Ya atuh neangan geus kolot-kolot kitu deh atuh cobakeun. Neangan kumaha hese neangan awe teh daun miceun. Lain hese meureun mang dirinya teh laku. Gabah nyebutkeun teu laku kieu-kieu oge. Pokona mah babang tampan cek inung aing mah ngan cek inung aing Cek hungkul. inung amang tampan teh da cek dekan teu mang. Masa kayak kerah nyereng. Goblok teh si anak saha? Anak jelema aing mang. Nak jelemanya sangarana. Kepo ting amang mah. Pokona mah hayang bobogohan dia hayang aman mah. Ieu lah, udah jangan duduk kopi. Duit lah ya. Eta mah rek duit. Rek duit nu dibikeun jeung udud apa rek awe nu dibikeun? Aja duit aing mun dibikeun mah. Pokona mah Tidak eueuh teu boga mang aing mah. teu boga mah awe enak dipaok. Kantong ka jeung duit teh ka ieu. Duit sakieu mah keur naon? Mamah ikana naon? Geus daripada duit mah. Duit kadeukeun katang awe mah bikeun. Aja duit lah jeung aing. Pokona mah rek dipaok awena tayang nyaho. Naon duit sakieu mah? Buru-buru kita buru-buru. Mohon bertanya buru-buru. Iya masalah duit PLT. Aing sebagai Bang Embok ribut naon ya? Apaan can setor 3 bulan? Yang boga aing bisa boga hutang ka saha itu ya. Kamari teh catatan Hayang kemarin ya anu ngapel teh nya. Kan udah ngapel di dieu. pemasukan itu. Saya ulah ngapel ya head. Dosa. Heeh, dosa ngapel mah nya. Yang terbuka mah. Ari kitu urang paok ka awena ayo. Ayo orang salah. Salah. Aing mana? Urang balik ah. Baru teh masalah naon aya? Di situ masalah naon? Daging mau laksia ini naon nang ngapel itu terbuka. Mulihan daek di sini neng. Neng jajanan teh. Jajanan naon? Geus pantau ka itu jeung siapa? Ngapel teh. Cuma modal teh kan. Itu bener namanya boga gantong modal. Aduh, aing ngasih doro nu kieu deh kah. Cuman we atuh we. Aing ngasilkeun duit tuh paena teh. Ieu bah euy. Perlu naon ieu teh? Aya nu aper itu. Kan posisina si jelema eta teh duit. Aek dipaok awena teh. Kan posisi awena teh mungeun. Kumaha bah panggaweankeun? Udah teh nyahoan sukan itu. Abah teh kunci di dieu. Nya mah. Aduh, bah nyata keukeuh mau awe eueuh duitan kur modal sayang doang dicinta. Zaman yang percuma nyata. Gawean tong? Gawean, bah. Gawean Tadi gawean teu rame. Pan wilayah urang ieu, bah. Boleh ka ieu lah. Ayo tuh. Gawean. Mane mah cari cingla di dari ieu. Amarek naon? Belum tuh mah. Ka itu posorangan. Siap, bah. Di mana itu? Tuh di ditu, bah. Itu. Nah, kayaknya kayak bisi aya naon bisi butuh bantuan kayak dikontekan. Lamun Abah emprak, tah mana datang ka itunya. Siap, bah. Tapi anu kian tuh, bah. Kalem Abah eke di api-api jelema anu bolor lah ini. Siap, bah kayak gitu mah. Kayaknya cari ini deui nya. Oh, siap, bagi dua, bah. Siap. Cantik.
naon? Nuju kieu we anu ini is. Oh, nuju ni isnya. Nya, ngomong langsung. Eta aya nu apel teh di teh? Ada aja tapi korek apa teh ulah kita. Geus ulah laki, lalaki loba tuh raja tuh. Nyata atuh aku lobana eueuh nu pika hayang. Emang hayang anu kumaha atuh Neng teh? Nyata hayang nama anu good looking, good rekening. Atuh Neng, lamun good looking mah eta we diseuseul heula we tapa menteuna nya. Amun good eta man bieu-bieu teh naon lah. Rekening mah keun bae gagesek heula we ka Alfa tah bisa jadi. Ayolah bye. Naon coba mah kecemburu ka Alfa jeung ka anu kitu aing mah. Ya lagi loba duit, iman loba duit. Itu naon yang di serangan? Ih, tong deket-deket ah. Nah, Cici yang pikir biasa. ada mah yang ceket-ceket. Ih, jaga jarak atuh jaga jarak tong kitu can meureun. Sok atuh tekan deket. Tuh, Jasa siapa genahannya siapa tahu yang nyaman neng. nyaman. Oh, Ketan Aduh. kalatan gede. sasa genahan kieu euy. Ngadeg deh. Aduh aing. Mang, Piraku Mang, teh gimana, Mang? aing mah kakarek ke bieu amang teh di mana ieu? Di mana tuh coba? bobogohan tuh. Deketan awewe. Boga mang KTP Islam di Islam. Oh, hah? Loba hiji tambah hiji, 2. Abang mah Ganes. sirik eta mah nya. Aduh, bisa jadi. Aduh nih saya rame lah. Ulah sakali. Sirik. Bobogohannya. Naon tadi teh naon? Tadi ngomong tadi. Sirik, lain sirik laku. Tong bobogohan tong camurim naon teh? Itu mah. Siriknya si Amang mah igeuleuh. Lain, ieu tempat ulin lain tempat bobogohan. Mang tanya iya di urang. Oh, adina pura. Mata kalau tanya. Oh, nyeeta. Aduh, aing mah. Itu urang. Aja aja urang. Jang. Kami jalan teh ka paling mana, Jang? Jalannya. Ya kadinya ka hareupeul. Lempeng aja. Ah, maknya Jang. Sok kitu kan kalau teh gawean wae. Naik kemana gitu kita? Ieu teh imang panon teh. Jadi rada lieur. Ain itu kurang pemasukan wae we kuda pemasukan soalna abah nu di dia ya. Pemasukan wae ieu soalna Arab we ujang sih namanya. Apa ya nya? Mana awena? Iya teh. Mana itu? Oh, eta nih bener. Kuda pemasukan wae nanya ka dieu mah. Pemasukan. Naon lu Mbak aing teu mau duit da. Bingung euy. Nah, wae na dianyuk lah. Oh, bisa. Ke sore wae na, sore ya, kudu aya. Sore ka imah ya. Heuy, dasar lope ya. Siap. Tuh, lempeng ka itu lempeng balik mah. Bah, kade bah, eta mah duitan. Iya, duitan mah bah. Naon euy? Bah, kade bah. Mana Itu mau duitan ieu bah aya bah. Tadi ditunggu anu kala. Tuh, bah, jalan rajan baru bukan. Aku kena mah dilanceuk. Kabar saya teh. Mana bu? Urang bah. Waduh. Oh, iya. Apa tadi teh yang lalaki good looking lu kieu maksud good looking teh. Naon bah? Good looking. Lain bah, lain gitu. Cek abi tadi teh. Lamun teu good looking ge good rekening. Contohna teh lihat tuh ngajajanan. Makanya good rekening oke gitu nih. Es kuduaan. Ada kena wae na keuangan. Oh, bah bener gitu bah. Aku mah ya make jeung diamankeun wae di wilayah urang. Da pemasukan bah. Amankeun bah. Eta kudu dikumahakeun lah ieu sok. Kumaha marane budak ora lah. Naon ieu teh bah, Mang? Urang wae mah dilanceuk, bah. Aslina lain bobogohan. Urang mah Ada cikina teh sirikna nya teu bogaan awewe nya banyak baca cikina cenah teh. lagi. Teu biasa. Hah? Teu bisa. Bisa. Bisa baraha? Baca di urang. 2. Kita atuh. Bang mah di urang mah aslina. Bohong ah, bohong. Kalau mana buktina bukan fotona teh. Mana indungna? Hah? Indungna? Di mah indung urang mah. Asa teh. Yakin ada lanceuk teh. Asli tempatna babungan anjing tina Lain. pas sarua teh. Ari awena geus lalakina buruk. Emang cikana teh siriknya. Banyak gitu mah ya. Wah, siriknya. Bah, bener. Asli mah urang mah tuh bukan asli, Bang. Emang siriknya. Ya. Orang bawa. Bawa lah. Ayo dibawa ke RT. Bener-bener urang cek DNA. Wes. Mani geuleuh. Abang, lawan tuh. Ah, Eta dulu urang. Terus baiknya dilanjut dulu. Kumaha ya
nah, ama euy. Bah, Nah, abah yang bisa eta buka kacamata aku baungin. ngomong bonita. Bah. Ayo dulu ceuis, bah. Yang bisa dilaporkan, bah. Beda. Mana awewe kuning? Si anjir ah. Si anjing adi lancek teh lain adi lancek.